Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuhuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Arah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam siluman bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung des. Para wargi sadayana tabuh genep isuk-isuk angin karasa ngahiliwir sawareh nebak kana daun-daun kalapa tiisna pating salendep pating sulusup asup ngaliwatan sela-sela bilik imah panggung hareupeun lapang poli wewengkon Cimerak waktu harita jadi saksi ngeunaan di mimitiana pangumbaraan anu caritana kapatri dina ati sanubari. Sareng sena mandi jeung saged dangdan disalin ku papakean anu minangka alus. Harita lamsijan tuluy ngopi heula samemeh indit ngamimitian usaha dagang buku LKS-na. Sareng sena ngopi nu satuluyna kulantaran ari dahar heula mah bubuhan can aya sanguna oge. Maklum ngaranna hirup di panyabaan. Sagala rupana kudu kusorangan. Jadi dina isuk-isuk keneh teh lamsijan can kaburueun nyangu. Nya kapaksa miang ninggalkeun kontrakan teh dina kayan beuteung kosong. Isuk harita ngahaja lamsijan lumampahna miheulaan si Lili kusabab itunganana kapan manehna mah rek ngabaladah anu dina perjalananana pasti moal enteng. Di Kacamatan Cimerak leok harita lamsijan mengkolkeun motor kabeh kenca
dihaja lamsijan moa motorna digerayemkeun bari nenjewan ka sisi kagigir sakalian pikeun nginget-nginget lelebah supaya engke mangsa balik teu poekeun teuing. Kurang leuwih aya kana 5 menitna lalampahan lamsijan karek oge ngaliwatan sakolaan sanawiyah anu mangkukna. Tidinya terus lempeng ke arah Sindang ngaliwatan pasantren Nurul Bayan. Di palebah parapatan leok lamsijan mengkolkeun deui laju motorna kabeh kede nuturkeun sakumaha ceuk pituduh si Lili sobatna tadi peuting. Tekungsi meakeun 15 menit harita lamsijan jog anjog ka hareupeun sakola SD Sindang hiji anu pernahna percis aya di sisi jalan gede. Sakadapan mah lengkah lamsijan semu mendag mayong nalika sukuna rek ngaliwatan panto gerbang sakola teh. Aduh, kumaha atuh geuning? Ieu teh asa arera kieu. Nya kudu kumaha aing ngamitianana nya. Kitu gerentes hatena lamsijan waktu harita. Sabot keur bingung kitu ti palebah jalan raya katempo aya saurang bapak-bapak asup make motor Honda Astrea 800. Nu satuluy eta si bapak teh reg ngarandeg ngeureunkeun motorna gigireun pisan lamsijan anu nangtung sisieun panto gerbang sakola. Pok kadenge si bapak tumanya. Punten Jang, ari Ujang bade ka mana? Atanapi aya kapreogian ieu teh ka sakola Jang? Muhun Pak. Abdi teh bade ka sakola. Kawit nama abdi teh bade nepangan kepsek sakola ieu. Tapi duka tos dongkap, duka teu acan ieu teh pami enjing-enjing keneh kieu teh. Oh gitu. Nyari biasa nama geus aya rajin da kepala sekolah teh sok geura geus aya. Sok we cobaan jungjang ka kantor heula tuh. Kantorna itu tuh gigireun kelas 5A sok ajaran heula. Sok aya biasa nama Jang. Cek eta si bapak nuduhkeun arah kantor sakola. Oh muhun, mangga tuh Pak. Hatur nuhun ya Pak. Iya abi bade teras ka ditu we ayeuna ka kantor. Oh nya mangga sok. Lamsijan bunga ngarasa menang kapercayaan diri sanggeus ku si bapak eta dititah asup ka kantor sakolahan. Kalayan bari maca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Harita lamsijan ngagidig lempang maksakeun diri sanggeus nepi ka hareupeun kantor. Gancang lamsijan kaketrok kana panto bari uluk salam. Assalamualaikum. Sampurasun. Punten, cek lamsijan. Waalaikumsalam. Sok kajero Jang, kajero ka dieu. Tembal sora lalaki ti jero kantor. Sanggeus dititah asup mah teu talangke deui. Sup lamsijan tuluy asup ka jero. Tetela di jero kantor teh karek aya saurang guru anu pangawakanana jangkung leutik. Make papakean dinas dina saku bajuna nyela pulpen. Paromanana bersih sementara buukna disisiran make minyak tanco. Bade nepangan saja, cek eta guru tumanya ka lamsijan. Manawi tiasa Pak, abdi teh ieu teh bade nepangan kepala sekolah Pak. Walon lamsijan bari semu unggul. Oh kakep sek, sok atuh Jang sok. Kabeneran
Da bapak pisan kepala sekolah oge. Sok calik heula tah. Sok aya kaprogian naon ieu teh Jang? Atuh pikeun lamsijan kacida sugemana nalika nyaho yen jalma anu kiwari aya hareupeunana teh nyaeta kepala sekolahna pisan. Kalawan lalaunan lamsijan cumarita, aduh hatur nuhun pisan Pak, kaleresan atuh nepangkeun wasta abdi teh Ijan ti Ciamis Pak. Oh nya sok calik lah calik. Nu kadua kalina kepala sekolah nitah diu ka lamsijan. Atuh sanggeus dititah 2 kali mah gek weh lamsijan diu. Laju narik napas heula. Teu lilapok ngomong. Sateu acana ieu teh hapunten nya Pak abdi. Abdi teh bade ngawagel waktosna ieu teh Pak. Dupi salajeng nama panginten ari pamaksadan utami nama abdi teh bade ngiring nawiskeun buku LKS sareng buku kurikulum. Ieu mah manawian we dibidian ku salira bapak abdi bade nawiskeun ka para siswa di ieu sakola Pak. Oh, ari sugan bapak mah Ujang teh lain tukang buku. Pedah meni pantes kitu dangdanan jiga pagawe kantoran-kantoran. Nya pekwe Jang ari rek milu dagang mah. Ngan kadenya dina nepikeun ka barudakna mun engke promosi ulah nepi ka dikudukeun meuli, ulah diwajibkeun gitu. Eta mah sok we rek nu meuli sok rek henteu ge kajeun ulah diwajibkeun gitu. Maklum Jang pan ari ekonomi wali murid mah teu sarua, kadang aya nu mampu kadang henteu. Jadi istilah nama rek meuli syukur teu kajeun kitu tah Jang. Mangga Pak, hatur nuhun pisan we Pak. Mohon da kedah kitu ongkoh saena oge Pak nging dipaksa-paksa. Teh malam sijan bari tuluy menta deui izin rek asup ka kelas pikeun meromosikeun buku-buku LKS. Para wargi sadayana harita hate lamsijan jadi rada ngalegaan sanggeus menang idin ti kepala sekolah. Makana waktu keluar ti kantor teh lengkah sukuna karasa rada harampang. Timiti kelas hiji dipapai unggal kelas ku lamsijan. Dina nepikeun buku nu arek dijualna. Bijakeun kabeh. Untungna ngomongna teh jadi ngaradak capetang sanggeus ngalarapkeun papatah ti Nyi Patimah teh. Najan mitina mah rada gugup oge. Tapi ari kalah ku remen mah asa jadi biasa. Sarengsena promosi buku ti kelas 5 ayeuna giliran asup ka kelas 6. Nya jiga biasana lamsijan kakatrok heula kana panto kelas bari ngucap salam. Tekung silila ti jero kelas kadenge sora awewe nitah asup. Mangga lebet Aya ku kabeneran mukakeun panto teh meuni barang pisan jeung nu ti jero. Atuh ari bray teh panto muka lamsijan jadi ngagebeg. Kusabab ibu guru anu mukakeun panto teh nah meuni sarimbag pisan jeung Nyi Patimah. Jin anu aya di alamna sagalana ceples sakeuretan seperti buah jambe dibagi 2. Atuh sakadapan mah eta 2 nonoman teh jadi silih pencerong bari tanpa ngomong seetik-etik acan. Tapi teu kitu da ari hatena mah pasti aya basa anu teu sagawayah jalma bisa nyaho. Selang samenit kahareup eta guru wanojangorat teh nanya semu gugup ka lamsijan. Punten Pak, Kang, Pak, Mama Nawi bade nepangan sahanya Pak?
abdi teh bade nepangan murang kali neng bu teh malam sijan anu sarwana gugu. Oh, nah sahana minanya Pak? Cek ibu guru gelis nanyakeun ngaran budak anu rek ditepungan ku Lamsijan, da pajarkeun nama Lamsijan teh rek manggihan anakna atau adina. Maksud abdi mah sanes kitu Bu, tapi iya bade nepangan murang kali teh maksudna mah bade nawiskeun atanapi bade promosikeun buku ka murang kali kelas ieu Bu. Oh, bade icalan buku. Ari manawi teh bade nepangan putra. Mangga atuh kalebet wae Pak. Mangga kalebet. Walon Bu Guru semurada era parada dina ngomongna. Atuh Lamsijan unggeuk sanggeus dititah ka jero mah. Sementara Ibu Guru wali kelas ngahaja kaluar heula supaya Lamsijan laluasaeun dina enggoning promosikeun bukuna. Aya kana 10 menit nah Lamsijan karek kaluar ti jero kelas. Nu saterusna sanggeus dirasa cukup mah manehna amitan heula ka kepala sekolah. Bari nyarita yen isukna rek datang deui dina rangka masarkeun buku-bukuna. Gancangna carita waktu Lamsijan kaluar ti sakola desa Sindang hiji. Harita Lamsijan teruskeun deui lalampahanana neangan deui sakolahan sejen sangkan poe isuk boga 2. Najan munggaran pisan manehna ngalalana di eta tempat. Tapi dumasar kana tekad anu kuat hayang usaha. Akhirna Lamsijan menang oge hiji deui sakolahan pikeun isuk manehna dagang. Kira-kira wayah lohoran harita Lamsijan mutuskeun rek balik ka kontrakanana. Kusabab beuteungna geus murilit perih cacing dina jero beutingna geus demo hayang dieusian. Maksudna engke lamun geus aya di imahna mah manehna rek nyangu heula. Sabab lamun kudu meuli mah di jalan kapan can boga duit keur meulina. Kitu nu ayana pamikiran Lamsijan waktu harita. Sapapanjang jalan anu kaliwatan ku Lamsijan teu beda jeung nu tadi. Nempoan kasisi kagigir ka patempatan anu geus diliwatan. Aya ku teu nyangka dina palebah parapatan Lamsijan nempo saurang awewe keur diuk dina luhur urung-urung. Katampona awewe teh jiga nu keur manggih kasusah kabingung. Ku ayana hal eta Lamsijan tuluy nyisikeun motor bututna. Tapi barang geus deukeut ari sing horeng teh tetela si awewe anu keur aya di urung-urung teh ibu guru kelas 6 sakola desa Sindang hiji teh. Nu saterusna mah si ibu guru teh katempo rada sumringah waktu nempo Lamsijan aya. Dumeh na pikiranana saha nyaho sanu nyaho si tukang buku teh bisa mere bantuan ka manehna. Sanggeus Lamsijan deukeut pok Lamsijan tumanya ka ibu guru ngora. Punten Bu, hari motor ibu kunaon? Mogok Bu? Mohon Kang. Luka kunaon ieu teh? Da tadi teh ujug-ujug pas we pareum. Jabak kempes deui ban payuna Pak. Oloh, hawatos teuing atuh Bu. Cing, cuang cobian hirupan ku abdinya. Wios teh Bu. Nya mangga tuh Kang. Puntennya ngarepotkeun. Ah, henteu atuh Bu. Ongkoh kalaresan we ieu mah urang pependak di dieu. Ceuk Lamsijan bari nyobaan nyelah motor bebek Bu Guru. Tapi sanggeus aya kana sabaraha kalina motor teh keukeuh teu daekeun hirup najan busina geus dibuka heula. Atuh Lamsijan kadenge ngomong deui. Duh, ayeuna mah kumaha tuh upami kieu we Bu? Pami kersa kitu ge Ibu. Supados tiasa enggal uwih Ibu. Perkawis motor ieu mah keun ku abdi bade dilereskeun heula we. Mudah-mudahan tiasa sae deui. Mung nya kitu. Bilih Ibu lami ngantosanana, mangga we can keula motor abdi.
tah ieu KTP abdi kangge jagi-jagi bilih abdi kabur nya kantu susul we eta alamat abdi dina KTP. Cek Lamsijan bari seuri leutik. Sementara si ibu guru kacida bungaheunana dibere bongbolongan seperti kitu teh. Aduh, hatur nuhun Kang. Atuh abdi jadi ngarepotkeun panginten Kang. Cek bu guru bari nenjoan KTP Lamsijan. Oh, ari nami Akang Lamsijan. Sambung bu guru bari neuteuk. Laras pisan bu. Kumaha kitu? Lucunya nami abdi bu. Orang Lamsijan bari mesem. Sanes lucu tapi aneh. Nepangkeun atuh Kang. Nami abdi Eis Fatimah. Walon si ibu guru bari seuri meni lucu. Tapi pikeun Lamsijan mah jadi heran dewe. Kusabab ngaran panjangna eta ibu guru sarua deui wae jeung ngaran Fatimah jin wanohan manehna. Nami anu sae bu, sami sarang jalmina anu geulis rancuni. Teu karasa jeung tanpa sadar Lamsijan ujug-ujug nyarita kitu. Atuh harita Bu Eis Fatimah jadi tungkul semua era waktu dipuji kitu dihareupeun pisan ku Lamsijan. Mangga Kang, ieu KTP-na ku abdi diuwihkeun deui nya. Ongko tebih teuing nyusulna oge ka Ciamis. Mangga da abdi mah percanten ieu ka Akang. Sanaos teu nyepengan KTP Akang oge Kang. Cek Bu Eis bari ngagelenyung. Mohon atuh Bu, hatur nuhun. Enjing we atunya di sakola ieu motor diuwihkeunna Bu. Tema Lamsijan. Saenggeus sapuk kitu mah Lamsijan tuluy ngahirupan motorna. Satuluyna dipasrahkeun ka Bu Eis Fatimah anu laju ditumpakan terus ngadius maju maksudna rek balik teh heula. Sajongjongan mah Lamsijan ngan ukur lengahulang dihareupeun motor Bu Eis anu mogok jaba kempes ban hareupna. Uteukna muter mikir kumaha cara sangkan motor Bu Eis bisa HD deui. Sabenerna cara hiji-hijina ngan ukur kudu dibawa ka bengkel. Tapi masalahna pan manehna teh boga duit bari jeung moal pimahieun ari direk dipake ngomean motor ka bengkelna. Dumasar kana hal eta nya kapaksa Lamsijan kudu make cara sejen nyaeta menta tulung ka Nyi Fatimah jin kawanohanana. Nyai Fatimah kitu Lamsijan ngagerendengna bari ngusapan batu mustika hezo. Teu pati lila selengseng ka ambe bau minyak kasturi meuni santer ngadadak nyambuang minuhan rongga irung Lamsijan. Kalayan dibarung ku ngakilisirna angin anu nyilisir kana kulit. Di sisi katuhu jeleg ujug-ujug geus aya Nyi Fatimah anu keur imut ngagelenyu ka Lamsijan. Kang, cek Fatimah bari neuteuk. Nyi, kumaha? Damang Nyi? alhamdulillah Kang. Kumaha Akang samulihna? Alhamdulillah sae Nyi. Punten nya Nyi, ku Akang diganggu sakadap. Kumargi nya kitu, ieu Akang teh nuju ka Pidang dung Nyi. Wios Kang, da abdi oge terang Akang teh bade ngabantosan ibu guru nu tadi. Gelisnya Kang jalmina. Cek Nyi Fatimah bari rada ngabalieun. Mohon geulis, mane percis sarimbag pisan jeung salira. Asa sami segarupina oge Nyai. Cek Lamsijan polos, jujur. Sedangkan Nyi Fatimah dikitukeun teh kalah ka imut. Kumaha tuh Akang ayeuna Nyi? Ieu motor mogok.
gampil Kang. Nya candak we ieu kanggo mayar ka bengkel ngadandosan motor Kang. Walau Nyi Patimah bari song nyodorkeun 5 lambar duit 10 ribuan. Nah meni seueur-seueur teuing Nyi. Asa langkung sakitu mah. Cek Lamsijan anu ngarasa duit 50 ribu teh kacida badagna waktu harita mah. Maklum tahun 98 mah masih kene gede pangajina duit 50 ribu teh najan kayaan geus krisis moneter oge. Mangga kanggo akang langkung nama Kang. Anggo we bilih aya sesana mah Kang. Oh nyamun atuh. Nusa terus nama sanggeus nyakuan duit. Harita Lamsijan tuluy ngadorong motor pikeun neangan bengkel. Sedangkeun Nyi Patimah nuturkeun di satukangeunana. Nyi, sok wae atuh naik kana motor, bilih capek. Wios ku akang nu ngadorong nama. Capek barina oge mah pambapah mah. Awatos eta sampean bini lecet Nyi. Penta Lamsijan. Mahena poho yen Nyi Patimah teh saurang wanoja ti bangsa jin. Malah manehna teu sadar waktu keur ngobrol sorangan. Kulantaran pikeun batur anu kabeneran nempoweun mah disangkana Lamsijan teh jalma kurang sasendok ngomong sorangan. Gancangna carita sarengsena Lamsijan ngomean motor di bengkel. Motor teh ngan ukur ngabeakeun biaya 10 ribuan. Dipake ganti busi jeung nambal ban hareupungkul. Nusa terusna lantaran waktu geus nunjukkeun tabuh 2. Lamsijan terus balik ka imah kontrakanana ditukakeun nu aya di tukangan Kacamatan Cimerah. Jam 2 pabebeurang karasana asa panas pisan. Maklum di kota leutik pangubaran Lamsijan teh deukeut pisan ka sisi laut. Malah sapopoena ari angin mah teu boleh ngagelebug menod punten. Angin teu boleh ngagelebug menod-menodkeun tangkal kalapa anu rajeg di unggal madah. Sarengsena ti bengkel Lamsijan tuluy balik ka kontrakanna. Lantaran beteungna beuki peurih menta dieusian. Datang-datang oge ka kontrakan. Harita motor bois teh terus diasupkeun ka ruangan tukang anu ngahiji jeung dapurna. Tidinya Lamsijan ngalacat naik kana golodog anu ka tengah imah. Maksudna marek nyokot magicom pikeun nyangu. Kebeg. Tapi manehna kacida kagetna nalika manehna asup ka tengah imah. Kusabab didinya geus ngabarak rupa-rupa dahareun. Timitis sangu lengkep jeung deungeunna. Katut buah-buahan sarta inuman-inuman anu salager. Ya Allah. Nah, ieu teh ti mana? Loba dahareun ngareunah kieu geuning. Moal salah pastina ieu mah ti si Patimah. Cek Lamsijan bari lurut reret ka sisi kagigir nitenan bisi aya Patimah. Sabab kapan tadi mah bareng jeung dirina waktu keur neangan bengkel. Deueuh sote sabot keur nungguan motorna. Deueuh sote sabot keur nungguan motorna diomean jeung sabuat manehna balik di bengkel. Dina waktu Lamsijan keur ulang kitu, hordeng biru anu di kamar ngadadak ngelebet jika ditiup angin. Dibarung ku meleberna seungit minyak kasturi seredet. Jantung Lamsijan jadi dumadakan nyeredet. Komo nalika dirina nenjo sampulurna jeung semampaina Nyi Patimah anu kaluar ti jero kamar. Kalayan make papakean anu endah, Lamsijan jadi colohok bengong. Malah teu karasa jadi hok cai molohok bari ngacai. Kulantaran
saking ku endah-endahna nempo pangawakanna Nyi Fatimah harita lamsijan ujug-ujug olo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.